Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Fikri Ramadan Lensa, abdi di dieu bade ngadongeng tentang sesakala leta buhaya. Zaman baheula aya hiji jalma anu sakti manggaguna ngaranna Aji Saka alias Joko Tingkir. Ku sakti-saktina sagala sesatoan anu aya di leuweung leutik nepi ka nu gede tarakluk ka manehanana. Dimimiti orai nepi ka maung si raja leuweung kan sesatoan anu aya di jero cai nu can tarakluk teh komo raja nama. Raja sasatuan di jero cai zaman haritanya eta buaya. Hiji mangsa Aji Saka ngalantau ka sisi walungan tukangeun imahna maksudna teh ngadon hulu. Da can aya sumur zaman harita mah. Harita Aji Saka geus nagog tina batu pikeun ngamimitian hulu. Tapi karek oge leungeunna antel kana cai. Ari jelebet teh aya nu ngababuk kana tongna. Tapi ka Aji Saka teu lebur ka walungan. Dasar Aji Saka jelema sakti. Waktu manehna tigeu lebur terus manehna nojak dasar walungan. Aji Saka geus nangtung dina batu ulu putih. Barang manehna ningali saha anu jaya teh kasida rewasna. Lantaran ngababuk tadi teh aya lian raja buaya. Nu ngarajaan sagala sesuatu di jero cai. Aji Saka, raja buaya, kunaon teu gugur anggap ujug-ujug ngababuk ka kaula raja buaya. Anjeun nu ngaran Aji Saka bener pisan. Nya kaula nu ngaran Aji Saka naon kaperluan anjeun ngaganggu ka kaula? Kieu he Aji Saka, jawab raja buaya. Bari nyaritakeun pamaksudannana. Si horeng raja buaya teh ngajak tarung ka Aji Saka. Manehna panasaran hayang ngalawan Aji Saka. Seprak ngadenge beja sasatoan di darat geus tarakluk ka hiji jalma nyaeta Aji Saka. Sanggeus ngadenge pamaksudan raja buaya, Aji Saka gancang ngajawab, jadi maksud anjeun teh ngajak tarung ka kaula, ku kaula dilayanan. Tapi kela heula rek manakeun heula hulu jeung rek ngalakukeun salat heula. Kumaha? Raja buaya, jelema nu dicekel omonganna kudu satuju jeung nunungan di dieu. Atuh gancang we Aji Saka teh ngaranna nulu. Sangeusna wulu teh manehna salat dina luhureun batu anu lempar. Beres salat terus ngadoa manehna kanu kawasa. Kumaha carana ngalawan raja buaya jeung di mana apesna? Lantaran manehna nyahueun raja buaya teh kacida saktina. Ku husu-husuna ngadoa manehna meunang ilapat yen apesna raja buaya teh dina letahna. Atuh Aji Saka kacida bungasna cencang manehna ngucapkeun syukur kanu kawasa. Beres salat jeung ngadoa jug Aji Saka nangtung bari mimiti ngaleungkeun teu poho maca bismillah heula. Saeunggeus pahareup-hareup mah gepruk we terus maluk teh gulungan tepi neker. Raja buaya teh siga nu nyahoeun kana apesna dirina. Da buktina dina geleutna teu wani-wanieun ngagegel-gegel acan. Gulungan teh teu karasa geus ampir 3 poe. Bari ningtek Aji Saka teh weuleuh mikir kumaha carana yeng sangkan si buaya teh ngegel atawa muka sungutna. Sakilat Aji Saka geus manggihan akal. Atuh gancang manehna pura-pura paeh bari raja buaya ngalebuk ka buntutna. Teu nyalahan bari ningali Aji Saka ngagoler teh raja buaya nyamperkeun bari seuri ngajakjak. Barang raja buaya keur seuri ngan sakitu Aji Saka ngabetot letah raja buaya nepi ka geger. Terus dialungan ka darat. Ari beunang apesna mah raja buaya teh ngalonjak terus malaka bari ampun-ampunan ka Aji Saka. Geus kitu mah atuh raja buaya teh dititah balik ka tempatna. Sameme indit raja buaya ngucapkeun sumpah sarapah yen moal ngaganggu ka bangsa manusia nepi ka 7 turunan. Tapi ka ayeuna buaya-buaya mah letahna parenok. Konama jiga nu teu letahan. Lilat-lilatan dialungkeun ku Aji Saka yen sirungan hirup saperti tangkal-tangkal nu lainna. Ku internet asalna tina leta buaya ngan eta tangkalna teh marengkul lamun harita dingaranan tangkal leta buaya atawa tangkal lidah buaya. Tapi ka ayeuna cenah. Sakian ku abdi bisa dipahimkeun. Hatur nuhun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.